Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 13. 12 ini kan. Encan? Kan parat. Tos asana. Udah. La ilaha illallah la maujuda illallah. Harti anu kaopatna taya bilangan sifatna. Harti la ilaha illallah nomor kaopatnya eta naon cenah? Saya bilang. Teu aya bilangan sifat Allah. Jadi sifat Allah mah tebing bilangan tina masing-masing sifat teh. Ngan hiji Allah sifatna dina masing-masing jenisna. Teu aya rangkepanana contoh kudrat jeung ilmuna maksudna. Taya bilangan sifatna Allah teh tina masing-masing sifat Allah teu aya dua atawa leuwih. Misalnya kieu kudrat Allah hiji henteu aya kudrat dua kudrat tilu henteu. Tuluy ilmu Allah ogen hiji henteu aya ilmu Allah hiji ilmu Allah dua ilmu Allah tilu henteu tapi hiji. Kudrat Allah hiji ilmu Allah oge hiji maksudna kudrat Allah hiji teh kudrat teh kan naon kawasa Allah teh tah kawasana Allah teh hiji we eta kawasana Allah nyiptakeun langit ku kudrat nu eta kawasana Allah nyiptakeun bumi ku kudrat nu eta henteu benten sugan kieu nyiptakeun langit mah ku kudrat A ku sifat kudrat Allah anu A nyiptakeun bumi mah ku sifat kudrat Allah anu B henteu teh kitu ku eta we sami ilmu Allah iradat Allah eta hiji-hiji non hiji sadayana ogen mun aya rangkepanana teu hiji tina hiji jenis sifatna seperti loba kudratna tah eta pasti apesna. Lamun Allah teh seueur naonana bilangan sifat-sifatna tina masing-masing hiji teh contoh seperti kudrat Allah teh 2 ta eta teh apes teh berarti Allah teh henteu kudrat nyaan. Misalnya teh kudrat Allah nyiptakeun langit benten jeung kudrat Allah nyiptakeun bumi benten deui oge jeung kudrat Allah nyiptakeun manusia atuh loba kudrat Allah teh talamun kudrat Allah loba berarti apes teh Allah teh teu beda seperti jalma teu beda seperti jalma lamun jalma mah kan seueur sifat ilmuna teh contoh ilmu teh pakanyaho atunya pengetahuan ilmu deal kanggo ngitung jeung ilmu deal kanggo main bola benten teu berarti dua ilmu na teh aya ilmu ngitung aya ilmu main bola di saha teh di deal teh eta teh kitu bisa henteu ilmu main bola dipake ngitung mal bisa berarti hakikat nama jelema mah apes bodoh teu eueuh kanyaho jelema mah nya kitu iklima mahira tah ieu wahdaniyat na pisifat nganapikeun nana atawa ngeuweuhkeun kana kamun pasil ngaranna kade pabeulit eusina dugi ka nomor sabaraha 20 hah 20 tah nu nama teh wahdaniyat salabiah kamun pasil pisifat ayeuna la ilaha illallah la maujuda illallah harti anu kalimana teu aya tapak damelna anging damelan Allah na nu sejen taya tapakna tapi darmaning nyambung na Allah anu nyambungkeun nana harti la ilaha illallah harti kalimah thayyibah nomor kalimahnya eta naon cenah teu aya tapak damel kecuali tapak damel Allah. Deal
tegaduh tapak damel. Pokona masalian ti Allah makhluk tegaduh naon. Tapak damel. Seuneu tegaduh tapak damel sugan seuneu teh bisa nutungkeun henteu. Lamun teh eta Allah nya. Nya eta teh seuneu teh lain gaduh tapak damel bisa nutungkeun. Deal ngadek ku bedog. Tegaduh tapak damel deal mah sugan deal ngadek ku bedog teh anu dikadek teh jadi soeh jadi luka itu tapak damel deal sanes tegaduh tapak damel deal. Tegaduh tapak damel bedog tegaduh nu gaduh tapak damel masaha Allah da loba kajadian jalma aya anu diduruk ku seuneu tapi teu naon Teu teu neurak teu tutung berarti seuneu teh teu boga naon damel. teu boga tapak damel nu ngaduhan tapak damel mah Allah jelema mah hanya sekedar nyambungkeun Allah anu nyambungkeun anak mah kadang ku Allah teh teu disambungkeun kadang aya jelema anu dikadek teu soeh teu neurak aya jelema anu ditembak ku bedil teu luka teu neurak aya da teu gaduh tapak damel geuningan cenah aya nu diduruk tutung aya nu ditembak luka lain tapak damel manehanana hakikatna mah ku Allah disambungkeun tapak damel Allah eta teh paham. Ieu maknana teh ngaranna wahdatul maujud af'alna nu nyabut kamun pasil. Nah, kudu ditekadkeun nana saha jalma nu nekadkeun salian tidak pangeran eta aya anu napakan hukumna eta musyrikin. Kade ulah nekadkeun salian ti Allah ngagaduhan tapak damel buah diri sorangan buah batur. Kade tekadkeun dina hate teu aya anu ngagaduhan tapak damel kecuali Gusti Allah. Jelema mah tegaduh tapak damel sakumaha dawuhan Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Urang nak diciptakan ku Allah nu diperbuat ku urang oge diciptakan ku saha ku Allah. Tuluy hasilna anu diperbuat ku urang hasil misalkan ta eta oge ku saha ku Allah lain hasil urang sabenerna mah kudu ditekadkeun kitu nah hate teh paham Paham. wallahu a'lam.